Bismillah abdi ngawitan ngadamel ieu nazoman minahu saniyah ngaranan malah mandar dilenyepan wasiat nu kahijina saha anu ngadaharna kana barang nu halalna bakal bersih agamana sok ngaleket teuy hatena doana moal dihalangna akibat dahar halalna kitu fadol ti Allahna wasiat nu kaduana saha anu ngadaharna kana barang nu syubhatna sok saliru agamana malahan poek hatena teu ngarti anu benerna hate teu bisa elingna kitu akibat syubhatna wasiat nu katiluna saha anu ngadaharna kana barang nu haramna bakal maotna hatena bakal samar agamana ipis kayakinanana di halangan pamentana jeung saeutik ibadahna wasiat nu kaopatna mun Allah entos benduna bendu kahiji jalmana di rizki anu haramna lamun tos banget benduna Allah ngawakilkeunana ka setan ngabarokahana dibarengan salilana katungkul ku kadunyaan cultina ka agamaan nyiar dunya na gampangeun dibarokahan ku setan ceuk pikir dina hatena sanajan aing salahna sok ngadahar nu haramna Allah gede pangampurana lamun hate kikituan ulah tenang pipikiran da bujukan ti setan anu
bakal nyilakakeun. Cara setan ngagodana di jero hati jalmana, sina waswasna pikirna keur salah asa benerna.